Ya Abu Yazid Al-Bustami, Raisut Taifah. Alingkah kena cai sungai. Ya Allah, ya Allah. Murid dari tukang. Ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama saya haturkan hormat kepada Al-Khalifah As-Salihah Kiai Uci Turtusi bin Al-Kiai Dimyati bin Ramli, mata'an Allah bituli hayatihi fi khairin wa lutfin wa afiyah wa hal jamil. Hadirin, Habib sering di tempat-tempat kia anak murid cararinta ka guruna. Mungkin hadirin heran ya, Habib bisa ngomong Sunda. Saya orang Empang, orang Bogor. Ya. Jadi Sundana heuras genggerong. Mohon dimaafkan. Ente bisa ngomong Sunda lemes, ya. Hadirin, di tiap acara-acara nu kieu murid ka guru ngadoakeun. Biasana mata'anallah bituli hayatihi. Semoga orang diberikan nikmatan ku Allah, guru sing panjang umurna. Amin. Salah ya. Salah. Ulah waka diaminan saudara. Naon salahna? Kurang. Lamun cerah imah manggeus alus tapi eueuh pantoan. Alus sudah. Imah perdek halus masyaallah kabeh. Tapi eueuh pantoan. Tah urang lamun ngadoakeun sampurnakeun. Kumaha sampurnakeun? Mata'anallah bituli hayati fi khairin wa lutfin wa afiyah wa hal jamil. Cukup dah. Dipanjangkan umurna, khair, lutuf, afiyah, jeung kaayaanana ngeunah terus. Nah, bener dah? Iya, nu paling ngeunah mah jelema nu kaayaanana ngeunah terus. Dunia boleh bergejolak, ekonomi boleh naik turun, tapi urang mah tenang, hal jamil. Eta nu dibantu Allah. Doakeun guru gitu. Guru teu meunang turun ekonomina. Guru teu meunang lieur. Henteu meunang bingung. Senangkan ku urang kunaon, doakeun sing benar. Saya mau masuk ke kena acara kena dituju ieu dina hall. Kapungkur di Mekah aya 2 jalmi saling cinta mencinta. Ieu bukti doa, lamun salah engke hasilna oge salah. Hadirin, misal hiji jenenganana Abdullah, anu hiji Salim. Unggal kapanggih cek Abdullah, Allah yajma'ni wa iyyaka ya Salim. Semoga Allah selalu menyatukan aku denganmu ya Salim. Cek Abdullah, cek Salim fi khairin wa lutf wa afiyah. Mungan cicing. Kamu mendoakan untuk bertemu ini selalu bersatu, tambah oleh kamu dalam keadaan baik, sehat, afiah. Tengah jawab Abdullah. Subhanallah hadirin. Isukan lamun ayeuna poe Salasa misalnya atau ayeuna malam Rebo. Poe Rebo isukan Salim asup di bui. Subhanallah aya masalah di bui. Isuk-isuk Salim di bui, sore Abdullah datang di bui deui saudara-saudara. Tah, ieu dalil. Cek Salim Abdullah. Ti jauh-jauh poe geus dibejaan lamun ngadoakeun sing bener. Ulangan ukur dihijikeun hungkul, dihijikeun kalawan sehat, afiat jeung senang. Anjeun embung ngomong gitu, ayeuna orang dikumpulkan di jero pambui. Kunaon? Salah doa. Salah doa. Jadi sing benar. Lamun panjang umur, mata'an Allah bituli hayati fi khairin wa lutfin wa afiyah wa hal jamil. Hadirin, hadis anu ma'ruf. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, cek Kangjeng Nabi. Lamun anjeun liwat di kebun surga, singgah. Mana kebun surga? Wa mariyadul jannah. Aya 2 riwayat, majalisul dzikir, aya deui majalisul ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ieu anu ngaran kebun surga teh ieu hadirin.
Orang pancan pernah ke surga termasuk saya nu ngomong. Benar dah. Tapi Kangjeng Nabi geus ngabejaan. Ciri-ciri surga teh kumaha? Ieu ciri-ciri surga. Kumpulna urang zikir ka Gusti Allah, ieu kebon surga. Ieu kakara kebonna ya. Gedong mangke. Allahu akbar. Tah ieu wasilah guru teh kitu tah. Mangkana urang kudu nyaho hak guru. Doakeun je ajangan turutusi. Sing dipanjangkan umurnya fi khairin lutuf afi wa hal jamil wa mata'na bi tuli hayati ya arhamar rahimin wa mata'na bi salih zamanina. Urang minta ke Gusti Allah jelema-jelema anu soleh sing dipanjangkeun umurna fi khairin lutuf afi senang terus. Hadirin kebon sorga. Geus bener ya urang aya di dieu di kebon sorga. Lain di kebon narkoba. Di kebon sorga. Naon contoh alusna kebon surga teh? Pugoe gampang mah. Tadi ajengan mengajarkan kepada kita zikir. Qaul la ilaha illallah. Saeutik. La ilaha illallah. Saeutik. Tapi ini la ilaha illallah dasar. Hayang asup surga kudu ngucapkeun hayang salamet kudu cinta, hayang senang di dunia jeung akhirat kudu ngamalkeun la ilaha illallah. Galil fil lafaz tapi tukangeunana loba. Setiap jalmi anu geus ngomong la ilaha illallah lain ngan ukur sakitu la ilaha illallah. Ngomongna kudu ngomong la ilaha illallah. Gawena kudu gawe la ilaha illallah. Ngajarna kudu cara la ilaha illallah. Nikahna kudu cara la ilaha illallah. Ngadidik anakna kudu cara la ilaha illallah. Dagangna kudu cara la ilaha illallah. Memimpinnya harus la ilaha illallah. Aina la ilaha illallah? Mana la ilaha illallah? Tong dijawab. Tanyakeun bae kana diri sorangan. Entong dijawab saudara. Hadirin, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dina hiji waktos arek mentas cai. Mentas cai sarunya orang dinya sungai. Sungai cai lain. Nah. Naon? Amun di Empang mah cai tah. Sungai. Nah. Begitu mau nyebrang sungai, cek Imam Abu Yazid, ya auladi, cek guru, makan sing taat ka guru ya, tempo. Ya auladi, saya akan mengucapkan ya Allah. Kalian bilang ya Aba Yazid. Nanti kita nyebrang ini sungai. Banjir. Cisadane lamun keur banjir, unang lempang asup gitu kira-kira kemana? Palid urang mah. Ti kelebek palid, geus leungit. Ya Abu Yazid Al-Bustami Raisut Taifah ngalengkah kena cai sungai. Ya Allah, ya Allah, murid dari tukang, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Iyalah muncul ahli tauhid. Kumaha ya Allah, ya Aba Yazid jelema? Hah? Baik. Di tengah ku urang gampangkeun be, muridna 10. Anu hiji rada culangung. Rada culangung. Naon cek anjeunna? Kenapa jadi saya mesti panggil ya Aba Yazid? Hirup Abu Yazid di Allah, bisa selamat di Allah. Cek orang Iba, aing jare ngomong ya Allah. Punten ya. Nyoba Abu Yazid, ya Allah, mana dulu ya Allah, tikel. Padahal sarua ngomongna. Sarua ngomongna ya Allah. Dipegang sama Aba Yazid. Kamu bicara apa? Saya manggil ya Allah. Padahal sarua ya Allah. Ya Allah Abu Yazid, jeung ya Allah urang sejen. Ya Allah. Kamu dengan ya Allah saya lain. La ilaha illallah kiai jeung la ilaha illallah urang sejen. Eta buktina. Bener?
Hadirin, ini orang asup kena masalah. Ini orang yang datang kan banyak nih. Menang amplop tuh? Dibayar? Diundang? Datang ka dieu ikhlas. Sebab naon? Sebab ikhlas almarhum al-maghfurlah Kiai Dimyati. Saya tidak perlu nanya bagaimana magomnya beliau. Saya tidak perlu nanya mangkatnya beliau. Walaupun tadi Bapak polisi sudah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cukup buat saya pangkat kiai nu hadir ieu loba kieu luar biasa. Ieu pangkat anjeunna. Moal bisa datang kieu hadirin. Orang berbondong-bondong datang. Kapencet, teungeunah, diuk, haredang, bau udud. Tetap lancar. Kunaon? Lantaran aya mahabbah, ada tarikan sembrani ti ajengan Dimyati rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seolah-olah Allah teh ngomong ka urang. Seolah-olah Allah ngomong ka urang, "Hei manusia-manusia, beriman kalian." Cukup kalaupun kamu sudah beriman, Allah punya tingkatan bagi hamba-hambanya. Contoh lain firman Allah nu saja. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina titik. Tuh. Lain hak musuhul iman. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Kudu amal kos ajengan ngajar dai ilallah. Jadi diangkat derajatnya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin. Daripada tingginya seorang ulama, Allah nanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sama nu bodoh jeung nu pinter? Henteu sarua atuh nu bodoh jeung nu pinter mah. Lain saudara. Yang bodoh bakal jadi makanan yang pinter. Engke syarahna. Hei, kudu jadi jelema pinter hadirin. Lamun jelema bodoh, makanan orang pintar. Harus jadi pintar. Harus jadi baik. Orang yang baik, jangankan hidupnya, lihat meninggalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seolah-olah Allah berfirman, aku ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Yang baik, lihat Kiai Dimyati. Yang jelek, wallahu a'lam di mana tempatnya. Kan begitu. Ini kan contoh baik, mudah aja, kita nggak usah jadi jauh-jauh. Nah hadirin, di sini kita lihat bahwa kedudukan ulama begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya maupun matinya. Ulama mana? Ulama anu amilin. Ulama anu ngamalkeun ilmuna. Ya'tamir bi awamirillahi wa rasulih wa yanzajir bi zawajirillahi wa rasulih. Ini ulamanya. Mengikuti perintah Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Amil. Tong saya orang nyangan ulama sadri. Lamun ulama pagawean anak cicing di gubernur, lamun ulama pagawean anak cicing di presiden, kudu ditanyakan ya ulama amilin apa ulama malingin. Ya saudara, jangan tepuk tangan. Jangan saudara. Jadi mesti dilihat orangnya. Ulama tempoh heula. Dulur. Enggak semua orang ulama. Kita mesti lihat saudara. Ini ajengan Dimyati ulama bukti. Katempo, katenjo, kadeuleu.
saudara. Kelihatan oleh kita. Inilah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebagian hadisnya. Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarthu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilma. Man akhadahu ahadda bihadd faqad akhadha al-hadd al-wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ulama teh pewaris anbiya. Nabi keur maot lain ninggalkeun Mercedes. Lain ninggalkeun sawah 3 hektar. Henteu boga nanaon Kangjeng Nabi. Anu ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi ajaranana. Tah ulama ge kitu. Aranjeunna ulama teh pewaris para anbiya, berarti pemegang ilmu dan penerus perjuangan Nabi. Nabi teh ninggalkeun duit, henteu ninggalkeun dirham, henteu ninggalkeun harta, nu ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Saha nu ngambil eta ilmu, berarti dia sudah mendapatkan sesuatu yang banyak. Sesuatu yang baik. Sesuatu yang akan memuaskan dia, cek saha? Cek Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji lah. Kedua, ieu magam ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al-anbiya'u, terus thummal ulama'u thumma syuhada'u. Nanti di yaumul qiyamah yang bisa memberi pertolongan setelah Nabi dan mandat dari Nabi, pewarisna meureun. Aneh bin ajaib, Kangjeng Nabi di yaumul kiamah nyalukan, hei mana orang Tenjo, orang Bogor mana, henteu. Saha nu dicalukan? Anu ngarisanana para ulama. Saur Kangjeng Nabi tilu ieu nyapatan bakal ditulungan. Mudah-mudahan nu hadir dia ditulungan bukan jaluan dia. Saha nu pertama? Anbiya. Yakin anbiya mah. Anu kadua al ulama. Ulama model ajengan dimyati insyaallah bakal nulungan orang. Mangkana sing carinta atuh ka ulama. Ulah kos orang Bogor carintana ka pamain bola. Mangkana keur arek main sesepakan. Orang mah tahlil la ilaha illallah lantaran loba teh nonton bola arek maot keur sakarat sesepakan gitu saudara. Ulah cintai mah ulama atuh nu bakal nyapaatan urang. Begitu saudara. Kemudian syuhada anu hebat lamun maot teu meunang di mandian, teu meunang di salatan, hebatan keneh ulama disebut ku Nabi nomor 2. Saur Kangjeng Nabi akrim bi martabatin dalil nubuwah wa fawqus syuhada saha ulama. Saur Imam Ghazali berbahagialah para ulama. Kenapa? Magomnya di bawah Nabi, di atas syuhada. Padahal syuhada lamun maut teu meunang di mandian, teu meunang disolatkeun, kunaon? Da pasti ahli surga. Ulama lisan halna henteu ngomong aing teh ahli surga, leuwih ti syuhada. Walaupun dimandikan, walaupun disolatkan, hadis Nabi tadi yang menunjukkan keagungan para alim ulama. Mudah-mudahan orang jadi alim. Cukup? Ajengan lain besi panjang teuing ya. Biasanya orang lamun nempok sinetron asik wae panjang oge. Lamun pengajian apa ranas dihandap tadi saudara-saudara. Kemudian terus pengajian mah ya. Itu yang kedua pagom ulama. Anu katilu disebutkan tadi ku putrana ajengan. Idza mata ibnu Adam. Lamun maut ieu anak Adam, in goto amaluhu kabeh geus teu bisa naon maot mah. Saya sok heran, jelema musingkeun di hadis. Dicari kumaha carana supaya bener. Pan geus dibacaan idza mata ibnu Adam in goto amaluhu nu maot dikubur. Henteu ngomong ya, henteu ngajawab ente eta zahirna nu katembok kurang. Idza mata ibnu Adam in goto amaluhu selesai. Illa min talas, kecuali 3. Nah, yang pertama, shadaqatin jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih. Aw waladin salihin yad'u lahu.
Siapa yang berhak mendapatkan gelar titel ini yang sebenarnya? Jawabnya, ajengan Dimyati. Mana bukti Nabi? Saur Kangjeng Nabi yang pertama sedekah jariah. Gue ilmu mah sedekah jariah. Tuh kudu pakai ngomong. Cek abdi mah. Saya nih, enggak ada ini istilah. Lamun diterangkeun ku agama sedekah jariah, ulama mah kos sedekah syaridah. Leuwih deui saudara-saudara. Kunaon? Di dalam hadis diterangkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu buat saudaramu yang laki-laki, lain awewe. Ya lain awewe nu lain mahram urang. Lamun aya awewe di jalan urang seuri, manehna seuri haram. Haram. Tapi lamun dulur urang anu lalaki ya, ketemu assalamualaikum, senyum sedekah. Kalau hanya senyum sedekah, apalagi infakul ilm ka kiai. Beliau dapat magom sedekah jariah. Walaupun beliau tidak bersedekah. Ini kedapatan ulama. Anu kedua, ilmu yuntafa'u bihi muridna masyaallah seueur. Anu katilu, waladin sholihin yad'ulah. Allahu akbar, ajengan Dimyati. Ya bakhtak ya ajengan Dimyati. Menang kabeh. Sedekah jariah menang. Ilmu manfaat menang, anak-anak soleh menang. Allahu akbar. Contoh yang orang. Seberapa kali hadir hal orang? 12 kali. Naon nu geus diturutan ku urang? Ti ajengan Dimyati. Ini kan hal ini menanyakan saudara. Lamun Kangjeng Nabi mah dirayakeun hari lahirna, ari jelema mah henteu. Sebab hari lahirna can aya naon. Ai Kangjeng Nabi cuma hari lahir, neukeun ka akhir, lobana naonna. Ari jelema mah ditentukan terakhir. Alus akhirna. Nah, hadirin, sudah apa yang kita ambil dari Kiai Dimyati? Ini panggilan buat saya dan buat saudara. Ayo kita lihat perjuangannya. Beliau berjuang khususnya dalam soal ilmu. Saur ulama, al ilmu nurun. Syakautu ila waki'in suhifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi anna al ilma nurun wa nurullahi la yuhda. Aku ngadu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa ya, tawadhu. Jelek hafalan saya, siapa bilang Imam Syafi'i jelek hafalannya? Al-Imam Syafi'i umur 7 tahun apal Quran. Urang 7 tahun apal Indonesia Raya. Imam Syafi'i apal Al-Quran. 10 tahun apal kitab hadis yang pertama di dalam Islam, Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Beliau kalau datang ke Imam Malik di tukang. Nu ngomong ya, anjeunna ngadu ka Imam Waki guruna guru abdi teh loba teuing poho. Loba teuing hafalan abdi loba teuing poho padahal henteu. Pinuh, hayang leuwih pinuh padahal. Lamun hadir majelis Imam Malik di pangtukangna, lamun Imam Malik ngaluarkeun hadis, anjeunna kieu tah kula leungeun. Dina leungeunna teh. Ditempo ku Imam Malik, ieu budak jelema hadir mararawa pulpen, mararawa kertas, ieu heureuy ya abad biadi. Diperhatikan ku Imam Malik. Selesai orang pergi semuanya. Sini kamu. Siapa kamu? Saya fulan. Aku melihat kamu tadi waktu saya mengajar bermain-main dengan tanganmu. Gal tidak ya Imam. Aku menulis apa yang engkau ucapkan di tanganku ini. Kalau perlu aku ulangi apa yang engkau ucapkan. Waktu itu Imam Malik mengimla hadis dan sanadnya 18. Diulang hiji 18. Kaget Imam Malik. Garrabahu. Gal ittaqillah ya Syafi'i. Sayakun laka sya'nun 'azim. Takutlah kepada Allah hai Syafi'i. Engkau bakal dapat hal keagungan magom yang luar biasa. Siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i kadang-kadang henteu sare sapeting hadirin. Jang nuntut ilmu. Anu disebut ke ulama al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya tempatnya di mana? Di luhur. Jarang nunenden lampu di handap, bener tak? Ya. Di luhur tempatnya. Bener tak?
Ini orang biasa, polisi, lamun mau lampu berem, kikian. Hah? Kieu Bang. Di luhur aya ilmu mah. Diganda lamun eta lampu ditenden dihandap yang nyampurnakeun cahaya nu luhur di hotel-hotel. Ya, di rumah-rumah ini dileken. Dari bawah tu nur nyangan nu luhur. Eta cahaya. Di luhur mungkin jaya, dihandap mungkin dipercaya nur. Datang orang Bogor. Ngaji karak saeutik. Bib, alhamdulillah. Bapak abdi kiai al ilmu nurun, turun ti luhur ka handap. Ngeunah we. Dipakai bahasa Sunda nurunna. Nurun ti bapak ka anak nurun. La ya ikhwan. Ilmu teu bisa turun bil jid wal ijtihad wat tashmir. Kudu rajin, ijtihad, capek. Al ilmu fi ju'in wa fi dhullin wa mihnatin wa bu'din anil abai wal ahli wal watan. Seolah-olah penuntut ilmu itu lapar. Ilmu itu lapar bawaannya. Yuk. Benar. Saudara sekarang nuntut ilmu lapar. Menang kabulin tuh. Tuh. Cai. Mungkin sedikit kue, nggak apa-apa ilmu. Lapar, susah, hina, capek, jauh ti pamajikan, jauh ti bapak, jauh ti ibu. Itu ilmu mesti begitu, saudara. Mesti begitu. Walau kana kasbul ilmi, walau kana kasbul ilmi, artinya saya lupa nih. Kalau andainya menuntut ilmu itu perbuatan ashalah hirfatan, kalau menuntut ilmu memang mudah, fama tidak akan ada fama kana dzu jahlin, fama kana dzu jahlin, masya Allah, fama kana dzu jahlin fil ardi, wama kana dzu jahlin fil ardi min zaman. Kalau nuntut ilmu gampang, mudah-mudah saja begitu, unggal zaman paling terkabeh jelema. Bener gak? Paling terkabeh. Kunaon jelema teu pinter kabeh dan teu gampang nuntut ilmu teh kudu capek. Kadang-kadang capek hate, kesel, lapar, teu boga duit, dihina, dicaci, digebug ku guru. Tapi lamun sabar, nur cahaya anjeun saudara-saudara. Baik, tadi saya sudah katakan, jelema bodoh makanan orang pintar. Jelema bodoh makanan orang pintar. Contohna jelema ayeuna loba pintar kabalingar. Agama ngatur segala rupa. Termasuk urang lamun arek milih pimpinan. Waduh, Habib ngomong politik, teu ngarti politik saudara saya. Saya ngerti, baca di Quran, saya terjemahkan kepada Anda. Jelemain lo banu bodoh. Kafir dicium lenganna. Kafir dijadikan pemimpin. Kafir dipuja-puja. Saya mau bertanya kepada Anda, wahai saudaraku orang Indonesia. Anu ngajajah Indonesia 350 tahun Islam apa kafir? Nikah datang deui geus tahun 45 merdeka, Islam apa kafir? Kafir. PKI 2 kali berontak tahun 48, G30S, Islam apa kafir? Piraku banding ku pinter aya dihirupkeun deui. Hah? Piraku lagi hirupkeun deui. Kita orang Islam rapi, Kangjeng Nabi ngajar urang. Termasuk pilih pemimpin rapi. Kunaon? Lantaran Gusti Allah anu ngajar. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Kasih tahu sama munafikin, buat mereka adab yang pedih. Sah sih munafikin? Cek Allah ya. Yang disebut munafikin teh saha?
alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Siapa itu orang munafik anu bakal menang adab keras dari Allah? Anu ngajadikeun orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Quran. Quran benar? Quran hak? Ini Quran yang bicara. Mungkin secara akal, oh mungkin ada faedahnya. Allah sudah memutus lebih dulu. Ayabdaguna indahumul izzata. Apa mereka itu yang milih orang-orang kafir itu menginginkan kemuliaan? La, dipotong dari kuku Allah. Fa innal izzata lillahi. Kemuliaan hanya ada pada Allah, pada jalan Allah, pada pemimpin yang mukmin. Aida ini ngomong, Beb, kalau pemimpin itu kafir, asal bager kan leuwih alus tinu mukmin. Bodoh sia. Memangna mukmin kabeh goblok? Hah? Memangna orang mukmin kabeh goblok? Saya bingung, Saudara. Saya kalau ngomong nih, saya turunan Arab. Tapi jiwa nasionalisme saya lebih tinggi mungkin dari Anda. Mertua saya veteran, henteu menang nanaon, menang ditembak sukuna ku Jepang. Henteu menang, apa namanya tuh, lamun geus jadi veteran? Udah menang pensiun. Kakak saya pernah rumah saya di stealing sama Belanda. Henteu menang bintang. Membela apa? Negeri yang tercinta. Anjen orang Indonesia, orang Melayu, nu boga negeri, neangan nu jadi pemimpin, lain bangsa sorangan, pinter apa bodoh? Emang nu pinter orang Indonesia? Punten. Lamun misalnya aya pemilihan, arek pemerintah Indonesia, nu hiji Amerika, nu hiji Arab, orang Indonesia tapi warga negara, nu hiji Arab, nu hiji Amerika, nu hiji Inggris, nu hiji encek, anu hiji si Ujang Sukimin, orang-orang nu mana pantas jadi pemimpin? Si Ujang apa nu opat? Ayo dong bangun, wahai Indonesiaku, bangun kalian, nasionalisme kamu mana? Ini negeri kalian. Dulu Surabaya direbut bukan dengan Yesus Akbar, bukan dengan Konghucu Akbar, direbut dengan apa? Allahu Akbar. Betul? Sejarah jangan dilencengkan, saudara. Ayo, ini ajengan dimyati ngajar orang pintar. Ini mah kadang-kadang pinterna lain cek Habib tadi. Teu menang nemponu berem, berem. Nemponu hejo, hejo. Bukan ulama yang begini, saudara. Kita lihat satu contoh. Afwan aja. Saya tinggi ya. Baik jadi pas. Saya geus ngereget yang hayang ngomong. Ya. Tapi tidak bisa kebenaran dia diundang, Masya Allah saya senang. Banyak musliminnya, banyak Indonesianya, saudara-saudara saya yang punya negeri ini. Ya, saudara-saudara ini yang punya Indonesia. Bukan orang lain. Kudu boga ketetapan, sabat fil haq. Sifat Kangjeng Nabi sabat tingali. Kangjeng Nabi keur dirayu ku Quraisy, ya Muhammad, hayang nu geulis dibikeun. Hayang jadi raja, mangga. Hayang duit, mangga. Dicogot ku Kangjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak diambil tahta, tidak diambil wanita, tidak juga diambil kerajaan, kehormatan. Yang diambil perintah Allah Subhanahu. Sahabat punya prinsip. Ini orang Islam kudu boga prinsip. Contohnya di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ayat 10 orang Islam ditawan ke orang Roma. Tapi salah sahiji dina nu 10, Masya Allah, salah satu dari yang 10 itu pandai, berwibawa, ilmunya banyak, dan beliau kalau haus minum dulu. Akhirnya ya dong hadirin, ininya mah seserian, emprakan, Habib jeritan di dia, balik kalenger kayak saudara-saudara.
Barang ditahan ya ku anggota Romawi. Salah satunya pengawal lapor raja. Apa? Salah satu dari orang muslim ini betul-betul orangnya brilian, pandai, cerdik. Panggil. Kata si raja, panggil nih orang. 10 ditawan. Amun geus ditawan ku kafir mah geus teu lagi ngomong deui. Amun Islam aya akhlak, dibere dahar, dibere baju, dibere akhlak sae. Amun kafir mah henteu. Asup tembak jebder, tajong, ciduhan. Kalau di tempat kafir mah, di tempat mukmin kafir, tenang, tentrem. Contoh ya ini. Kafir-kafir mah di Indonesia di perangan teu kurang. Tapi orang Islam nu saeutik di negeri kafir di perangan teu. Beda Islam teh nya. Beda cahaya mah ti Allah. Taib dipanggil. Saudara dipanggil sama raja saya. Lihat, saudara lihat bagaimana dia punya prinsip. Eta raja Roma bandingku sombong. Lamun aya nu arek asup ka manehna aya tali kieu ya. Lamun aya tali kieu urang bisa asup nangtung mah. Lamun aya tali kieu bisa asup nangtung mah. Ieu mah kiai lain sombong, abeh nu cari dinu pantas. Ya. Nah. Ini setiap orang yang masuk dia kasih tali supaya nunduk. Bandingku sombong. Dibawa ini imam si orang ini, anggaplah namanya Abdullah. Abdullah, sini kamu. Dia bilang, saya tidak akan masuk dengan berruku. Saya tidak pernah ruku kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ruku kepada Allah. Angkat ini, saya ketemu kamu. Bayangkan raja ya. Jeung presiden gitu. Orang udah jeung presiden, jeung RW nggak ada rek-dek. Jeung lurah nggak ada rek-dek. Presiden, saya tidak mau masuk. Angkat ini. Kata raja, angkat. Baru angkat. Salaman ngobrol. Jelema pinter lamun ngobrol hebat hadirin. Kunaon? Mutabaqatul hal. Baligh cek orang ahli balaghah. Baligh. Ngomongna bener. Diajak ngomong senjata, diajak ngomong politik, diajak ngomong barang, dia ngomong barang, diajak ngomong ekonomi. Kunaon? Pinter. Lamun orang bodoh, diajak ngomong ekonomi, ngomong kawin. Bodoh. Iya orang bodoh. Ya, nggak bisa saudara. Dia bicara. Tertarik ini Raja Romawi, dia bilang, engkau aku harapkan masuk di dalam agamaku. Cincin kerajaan aku serahkan kepadamu. Mahkota kerajaan aku serahkan, kira-kira begitu. Asal kamu mau jadi pemimpin dan masuk ke dalam agama kami. Apa jawabnya? Lihat saudara nih. Dia bilang, Roma seberapa sih kayaknya? Setengah dunia milik Roma, sepertiga diam. Setengah punya Roma, diam. 3/4 dunia punya Roma, sehingga kamu mengajak saya keluar dari agama dan masuk agama kamu jadi raja. Pikir kamu, saya mau? Dia bilang, saya tidak akan mengganti agama saya untuk Roma hanya untuk mendengar azan. Azan bagi saya lebih bagus dari Roma dan segala isinya. Kaget si raja, waduh. Dia mah benar-benar geus cinta ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengawal, bawa kang gorengan. Bayangkan saudara, lamun di maajengan di dia panggorengan jang ngagoreng hayam, di situ saja deui panggorengan anak gede. Di pasar Kemis moal kapanggih. Di pasar Rebo Senin Selasa Rebo Kemis tah menang, lebar. Taruh masak air, ngagolak kaina. Cek si raja, hei Abdullah, masuk kamu ke situ. Teu sieun saudara. Lamun ayeuna geus ngadarek dek, abdi mah bade asup Kristen we teu naon atuh. Da eta menang Supermi. Abdi mah bade banu Kristen da menang si Henny. Amun jelema ayeuna, ini mati di depan dia. Saing ngagolak. Oh, ari king sia nan sia. Datang, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di kiri, keluar di kanan, teu naon. Raja Roma, waduh. Henteu kabakar. Oke. Kena pengawal. Bawa kabui anu poek leutik tong dibere nanaon. Cenah cicing dinya tong di lampuan, tong dibere nanaon. Masukkeun kana hiji kamar. Poek mongkreng. Isuk khomer dibere. Tuh tadi Bapak polisi sudah ngomong, khomer haram. Masukkeun arak. Isukan arak, isukan daging babi, isukan daging orai, isukan daging juri, kabeh dah suku.
Ada. Berapa lama? 40 poe. 40 poe. Barang 40 poe. Pengawal, buka. Dibuka seger bugar. Dibuka seger bugar. Kenapa saudara? Man khafallah khafahu kulli syai'. Orang yang takut kepada Allah takut semuanya. Orang yang takut kepada Allah dikayakan. Orang yang takut kepada Allah diberi makan dan minum. Wa idza maridtu wa huwa yashfi, namun ring di ubaran. Kenapa? Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar seger bugar. Ini kepala Roma ini orang pinter. Hei Abdullah, kenapa kamu tidak makan itu daging babi? Kenapa kamu tidak minum itu khamr? Di dalam Islam, dalam keadaan terjepit, boleh makan daging babi, boleh makan khamr seperlunya. Menang inda darurat. Inda darurat bil maqdurat. Dia bilang, "Hei tuan, jangan ngimpi kamu. Kalau saya makan walaupun darurat dan boleh, kamu bakal senang. Ngahajak besyak kesel. Saya sengaja supaya kamu pegal." Yang benar pegal. Enggak bisa kene wae. Udah. Ya sudah kemari. 3 perkara saya sudah suruh kamu tidak mau. Sekarang kamu sujud kepada saya. Entah kau sembar sisa ya, kagoda. Sujud, dia bilang sujud di dalam Islam hanya kepada Allah, enggak boleh kepada orang. Waduh, teu bisa keneh wae. Hayang geus tong sujud dah. Salaman we. Cium ya dengan. Lihat sahabatnya. Galafut ya Malik. Hai raja. Salaman di dalam Islam hanya boleh buat guru, abah, jeung jelema anu bener. Lain yang anjeun kafir. Waduh. Oke, ngelehan deui. Kalau begitu kamu cium kening saya. Bahasa Sunda kening naon? Tarang saya. Cium tarang saya. Dia bilang, "Oke." Ya gampang ya. Pinter jelema tuh, jelema pinter mah. Dia bilang, "Baik, saya cium kening kamu, tapi dengan syarat geus lieur. Terserah, mung penting cium." Pintar. Nyokot lengan bajuna dicium, niatna nyium lengan baju. Gue dok. Sekarang engkau aku bebaskan. Ngirim surat ke Sayyidina Umar. 9 berkat dia dibebaskan kabeh, diberi hadiah. Berangkat ke Madinah. Akhirnya orang Madinah dapat itu hadiah. Kata Sayyidina Umar, jangan sendiri kamu, bagi-bagi dengan yang lain. Kenapa? Ini semua keselamatan disebabkan karena orangnya pinter bin alim. Pinter bin alim. Ini misi. Sekarang ajengan Turtusi, ajengan Dimyati, saudara-saudaranya. Misinya mencerdaskan bangsa. Ulang mau bisa ngebales ya ke ulama-ulama. Henteu menang gaji tetap panti presiden. Henteu menang gaji tetap di Rano Karno. Enggak saudara. Lillahi ta'ala jalan sendiri karena Allah. Tapi lihat pangkat yang diberikan oleh Allah. Hayu saudara. Urang sing jeli, sing pintar. Milih pemimpin, kudu pemimpin ulah kagodaku. Ulah kagodaku duit. Ulah kagodaku kursi. Duit kursi leungit. Iman nu teu leungit mah bakal dibawa ke urang. Zaman ieu udang kursian. Sebab Kangjeng Nabi tos nereskeun ieu nu terakhir. Hadirin, kaifa bikum? Kaifa bikum idza fasaqa fatayatukum wa tagha nisaukum? Qalu ya Rasulullah, adzalika kainun? Qala na'am wa asyad. Kaifa bikum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar? Qalu ya Rasulullah, inna dzalika lakain? Qala na'am wa asyad. Kaifa bikum idza umirtum bil munkar wa nuhitum 'anil ma'ruf? Qalu ya Rasulullah, inna dzalika lakain? Qala na'am wa asyad. Kaifa bikum idza ra'aitul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa? Nas'alullah al-afiyah. Bagaimana keadaan kamu? Nabi ngajak ngomong ke sahabat lain, ke sahabat yang kurang. Bagaimana kamu ketika satu zaman pemudanya sudah narkoba, penzina, tidak jujur, tidak mengaji, tidak sholat, perempuannya perek, pelacur, nggak benar. Sahabat nanya, ya ada yang begitu ya Rasulullah? Gal bakal terjadi. Lebih dari itu. Gal apa ya Rasulullah dari itu? Bagaimana satu saat kamu tidak amar ma'ruf dan tidak nahi munkar ayeuna? Urang can amar ma'ruf nahi munkar lain? Can amar ma'ruf nahi munkar hanya sebagian orang saja. Amar munkar nahi ma'ruf melihat perkembangan ekonomi. Ekonomi keur hejo kabeh amar ma'ruf.
ekonomi keur hideung harideung kabeh poho amar ma'ruf. Apa akan terjadi lebih dari itu? Apa katanya sahabat? Apa yang terlebih dari itu ya Rasulullah? Bagaimana satu saat yang kamu sekalian disuruh munkar, tah milih kafir, tah milih awewe golis, tah mencuri, mengkhianati bangsa, munkar dari apa namanya? Disuruh kemungkaran. Dan kalau ke masjid nggak usah lama-lama di masjid. Kalau kamu sholat di masjid gaji dipotong. Sekarang sudah ada. Nabi sudah ngomong, bagaimana kamu nanti dicegah ma'ruf, disuruh munkar. Dan yang paling mengerikan yang terakhir, ma'ruf dianggap munkar, munkar dianggap ma'ruf. Kumaha contohna? Anu ngomong panjang teuing contohna teh munkar. Saudara-saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.